Tembak anjing tembak. Aduh anjing, ayo kali 500 na tuh turun ya. Anjing gagal mah. Ini sehari cun bayarnya we. Kokom enggak sih teh. Sedomblang enggak sih teh. Oh si awet cun bayar ke aing teh. Macam mana pula kau bang? Anjing, kasih Mamat euy. Ah, ya Mike, pasti lagi gitu. Apa lagi mah? Anjing, si Mamat euy, pasti lagi euy. Ah, aing nyumput we lah. Kena si ngagerok. Baik. Ada ya kita itu zaman lah. Diusir kieu ieu mah. Baik. Punten. Itu aduh gitu. Pengen tagih mah anjing ka aduh itu zaman teh. Kamarana ya. Baik. Punten. Si goblok anjing bagian ditagih mah kan nyumput. Iya apa saha euy? Ah, bawa iku aing mah. Aduh, si Mamat mau HP aing euy. Eta bareng HP hiji-hijina deui. Anjing, mau lagi mah. Mat. Eta HP aing mah dibawa ka mana? Oh, apa sih awek? Wah, aing tadi digerawan itu biji wae. Mat eta HP aing mah dikeun. Bayar lah utang ku aing dibikeun aku mah. Ada itu utang aing mah. Awek jeung dumbuhan heula ya. Mau 50.000 deui. 50.000 deui Mat. Gede kene wae nya. Aing ya Mat. Aing 20.000 bae. Bayar lah. Penting menang duit aing. Tuh aing we na Mat, aing mah ada bisa kitu. Si Pandi we deui nya. Heeh. Aing geus nya aing ngeder deui aing yo. Tuh Mat. Anjing, HP aing dibawa euy. Mat. HP aing Mat. Anjir, si bos ya euy. Yo, kemarin teh aya dilekeknya. Di ditu, dicacak di nukeun di potongan sukuna. Di mana? Ih, sama dicacak kita nih yo. Itu dilekek tuh. Dilekek kan kawe dipotong kan. Di mana nu dilekek teh? Kapugu. Di mana? Kapugu. Cuma kemarin geus pugu dan beli kali kieu dilekek tuh nu tadi potong ya. Siapa hoak murni eta mah. Geus lah jig, pangamet ke hutan we. Situ tuh, si Mamat yeuh. Situ tuh, jig. Aing kalah lieur ngobrol di mana mah. Kade yo. Bayar hutan si Mamat. Ewek, Siapa boga nu kieu di mana Rian? pas 10.000-an. Aku sia anu duit aing teh kemer hutang teh ka dibelikeun kana make sia. Ih, sia mah bejakeun geus ngepas duitna teh pas jeung ieu. Aing ka lieur, na sia ka molen nu kieu. Kok we dahar atuh. Nya. Aing sia ka molen makis tah bayar hutang ka si Mamat. Lah, kok sia tah? Mau.